untuk surga kamu hidup duaan sing enak guys sebelumkan kaidahan buka biru rumah tangga mobil api sing ayah dina kebahagiaan mobil mama sing sehat walafiat atur nuhun perawas nanti kami ketin sembulan tayo abi nga syukur biasa nga doa mobil sadaya doa sangka saya mama gitu guys dari tadi mama kami yang moga hidup sing salawas na ay dina kaidahan Allah moga hidup sing tahinang waktu sa nasakya sa ina guys tinaati anaman ni tinamana anu ikhlas abi nga sa biasa nga doa moga Allah kabakas moga apa sih sehat walafiat salungsun apa doakan moga betul abadi anu sakinah mawadah warahmah anu warahmah keinginan hidup sama kamu terang apa moga ganis kasih alhamdulillah nanti mama senang di bapak abi desa ngajatuh kerambi ke putra mama sang ke putra bapak doakan abi ku bapak sang ku mama dikawin ayah hingga diangkat sebagai putranya Lira abi ku mama sang orang sadaya doakan mama mungkin rumah tangga abi sing ayah dina karidona Allah doakan mama sang bapak mugia abi sing kenging keturunan anu soleh sareng soleh amin ya Allah ya rabbal alamin segelis sungkan ditangkap garis namanya alhamdulillah soca kasedih campur sareng dina iya ngestur kan ridho sareng kapinah terjatan sebelumnya dikir anu mang diri ulah yang hesekkeun ka mama sareng ka bapak bismillahirrahmanirrahim mangga dituang garis kasih alhamdulillah ayeuna mamana kapangter mangga ngarupikeun dua pamungkasan seperti tadi mami hidup ulah yang hesekkeun deui sok dira doakeun bapak bismillahirrahmanirrahim bapak catatkeun kana lambe tuang putra mangga alhamdulillah mangga ibu ramana mangga tiasa calik deui mangga bismillahirrahmanirrahim mugia pikawit ayeuna hirup hidup tos teu nyerangan deui saling berbagi rezeki disarangan ku ka asih sareng kabinga mangga dituang sasarengan alhamdulillah ayeuna sini leutan mangga neng ka aa ka neng tempelkeun heula kana lambe neng sareng aa mangga bismillah tempelkeun heula kayak kenapa pada dipoto heula tarawih da pengantin mah 2 jam mangga lalaunan biasa ada kawitan sok rada sesah sakedik biasa dieuleutkeun rada dengdekkeun ya Allah yang dina ieu bakal tapi kade gimana hidup kenging rezeki ulah sok seseepan sing tiasa ngeureut nenden tah kayak anu ageuna disimpen anu alitna dingawitan belajar menikmati rezeki anu alit tapi yakin insyaallah sanes alit insyaallah barokah sok dicepeng kudu panangan siap dibetok 1 2 3 kalau alhamdulillah neng ageng tapasin alhamdulillah neng ayeuna nu ageuna disimpen heula katasin katasin dulu katasin dulu oke lah beda dipotong heula aduh alhamdulillah sok neng simpen tapi kawit ayeuna hirup hidup tos teu nyorangan deui cepeng sasarangan mangga kudu panangan tah nya ngawitan insyaallah ge pami tos digeger ulah waka dilepaskeun da biasa panganten mah sok rada lampi siap eta kan katina digeger sasarangan 1 2 3 tempel tahan tempel asa dinikmati alhamdulillah raosnya ari ngawit silokana kelenyapanan hidup gimana hidup kayak dina ngambah hidup rumah tangga kumaha sadayana jalmin kumelendang teh alam dunya sadayana diawitan tina endog ku ngalangkungan hidup bade mepuskeun endog pamugi hidup sing kenging keturunan anu soleh sareng solehah amin ya Allah ya rabbal alamin mangga bismillahirrahmanirrahim sok ditincak tos alhamdulillah garan ti istri ka caroge geus mudah-mudahan caroge hidup ti kawit ayeuna delak geus bersihan seungitan sampean tua neraka mugia dina rumah tangga sing tiasa ngajaga harkat sareng martabat sareng mugia caroge hidup cara
oge anu teh sejanten pangeran di alam dunia anu teh nyandakeun jalan ka saya. Nang sok muterkeun kendi. Ieu ge lain kana hidup dina mana hidup ngambah hirup rumah tangga. Tangtosna bakal seueur masalah anu tumiba. Tapi ku ngalakukeun hidup dengan cara musyawarah, insyaallah sadayana permasalahan di kulawargi, sadayana tiasa terselesaikan. Tangan katilu siap dibobotkeun dugi ka fokus duanana. 1 2 sok tilu. Alhamdulillah. Tos fokus siapa terkena? Goyang digoyang goyang. Kanan kiri atas bawah siap. 1 2 3. Alhamdulillah. Meni sakit kalau kita sanesna sanes ibu ramah mah enggak balik balik serangan tombol ka panggung. Enggak. Bung jalan rahayu ngebat jalan narapi awalnya tepung rasa meski kasih lahir batin di patriku akan nikah tingkri masih rumah lagi kalayan asman agung manusifat rohman rohim anu mas kamahlukna awit kedal kentari kedalna sukma rasa parepehna hirup hurin sing jauh tina saling malah jadi repeh rapi kesana kadang sing jembar mikasih kulawargi bakti hormat jeung tilawah olah kehendak masih widi mangga aya neng sangka ahla diaurkeun ngadeg berdiri goyang berdiri siap 1 2 3 ngawur gendang ngawur ngawur mangga neng sangka anak kapung karela mangga punten ngawur kelupangan pengan ngawur kenela sekedar ngawur kelupangan pengan sadaya kanggo panganten mentah pajak mimitran ambahan payung ieu cenah aya